Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Abah. Rampes. Alhamdulillah simkuring pun hayati mayang arum. Ayeuna parantos pisarengan sareng juru dongeng anu kasohor pangintennya namanya ieu teh Mang Jaya teh ya. Atanapi simkuring mah sok nyebatna teh aya sebatan kadeudeung. Nah, nyata Abah gitu. Karena simkuring bade nyebat Abah we di mana-mana. Pemirsa, simkuring bakal ngobrol-ngobrol santai sareng Abah Jaya ngeunaan dongeng Sunda. Anu mana Abah Jaya ieu teh parantos puluhan tahun ya Abah nya ngajomantarakeun dongeng Sunda. Ngapumule basa Sunda tinuju amankan panggilannya Abahnya. Ya, dikawin ngadongeng lama. Dikawin tahun 74 lah betul. Di tahun 74. Dengan simkuring ngapresiasi pisan ka Abah anu parantos ngabumule basa Sunda Abah ngalampungan dongeng-dongeng Sunda. Mang Jaya teh nyaeta kasohor pisan ku dongeng-dongeng anu sae gitu nya. Tokoh inspiratif di Jawa Barat mah gitu nya. Nah, Abah simkuring penasaran pisan. Perkawis kumaha si Abah caritana Abah bet janten juru dongeng. Kumaha ta Abah? Janten ieu mah janten juru dongeng mah waktu sarita teh. Di tahun 98 pas ngawitan siaran di radio. Nami radana? Nuju Bandung, Radio Purnama. Bandung. Radio Purnama. Terus berkembang terus. Radio Purnama bagi harita zaman harita makan radio teh siga naon dia sumpah we brem gitu. Aturan-aturan di kaitna Radio Purnama kedah pareum. Ya, pareum Radio Purnama teh kira Bandung tahun 74. Nyati harita terus Mang Jaya diajak tanggawitan janten Mang Jaya teh harita tahun 74. Di Radio Purnama eta nya Pak. Ngobi-ngobi di Radio Purnama. Mari Radio Purnama pareum nya siaran ngadamar rekaman disiapkan di radio-radio di luar kota. Terutama ayat di radio Pangkabitan bisa di radio Swadaya Karawang. Kita bisa. Terus di Pulut Kogeku radio di Garut. Ada radio Pangkabitan bisa. Namun di radio Antares kan. Terus saya radio angkasa di Kabupaten anu terasna namihan tiap-tiap radio namihan jumlah radio dunia sarang ngadengna radio Linggarjati di Kuningan nyata akhir tahun 70 genap ngadeng dia disiarkan dia. Nah, dugi ka ayeuna masih terus. Berarti apa dugi ka ayeuna masih rekaman atau nanti rekaman parantos liren. Namun siaran-siaran ulang anu kapungkur rekaman kapungkur disiar ulang deui di radio di Linggarjati ayeuna radio Seniman antusias anu ngadagukeun mah masih sana. Nah, pemirsa janten Abah teh ngalaman buana ti kawit di Bandung nyatanya Radio Purnama dugi ka ayeuna aya di Kuningan nyaeta di Radio Rasinima FM. Nah, Abah kapungkur teh Abah kantos oge di Rasuci atau Rasinima sareng Rasuci teh sami. Benten. Rasuci siaran anu khusus. Itu siaran etnik khusus musik. Kami narasi 5 ke Radio Linggarjati eta aya unsur etnikna saja. Kalau unsurna siaran-siaran anu kanggo masyarakat. Dan pangpangna pedesaan. Abah salami rekaman dongeng tika pungkur dugi ka ayeuna pamitanya aya Bang Baru
naon abah kinten-kinten anu ngapambaluan abah nalika proses rekaman gitu abah. Ngawitasan peralatan. Peralatan. Artinya zaman hari itu kan ngawitasan bisa. Sekarang di rupina naon teh ngadongeng ke bakat rupina bakat kubutuh gitu. Bakat kubutuh gitu, bakat kubutuh ngadongeng teh. Peralatan yang sulitnya. Peralatan kumaha carana hoyong biasa ngadongeng. Mau ayeuna mah zaman ayeuna mah pan teknologi itu saya. Zaman hari itu mah susah. Yang aya aturan kumaha carana ngajadikeun suara teh gitu. Meskipun aya eta nanti alat-alat ini alat-alat tilas-tilas sudah lebih dia mau merekam kadang-kadang rekaman anak rada benten gitu kan benten itu kendala paling sulit habitat bisa teknologi upami pengawis tempat apa? Tempat mah di mana biasa rekam di tempat kumaha biasa. Nah, abdi kantos pemirsa nyupikeun dongeng Mang Jaya anu kalasan Mang Jaya lupina menuju rekaman. Nanging anu ngadamel unik dina rekaman teh aya salah-salah ulang kali nuju anu di buluan apa. Nah, eta biasa dicereskeun abah eta salah sawes bang baru atau nabi sanes bang. Wah, nyata teknik gitu. Hari itu kadang-kadang meluang rekaman. Zaman hari itu kan susah. Diajarnya pun kan ya kan asal ayatin terus mixer anu asal-asalan gitu mikrofon asal-asalan direkam dan kan suanten anu di luar sadaya itu loh itu yang nggak bisa upami pada rekaman abah nyandak teks atau serta cana aya proses maca atau apa itu mah habitat mamuan lagi terus jalan langsung berjalan tanpa maca abah. Sekarang di lami-lami mah kumaha mood ya kondisi bagi upami ningali dina teks upami dibaca teks sareng dina dongeng kalau sok aya robi janten bekal gitu namun teu ngirangan kana rangka kita dongeng teh aya semacam improvisasi begitu bala improvisasi kan upami nuju sae mun sae anu naskah misalnya biasana 10 lembar kanggo 40 menit 3 lembar gitu 40 menit. Sekarang abang mah saja di ngadulikeun carita dina dongeng itu kadang sok diselingan ku amanah-amanahnya banyak terus tuh Bang. Itu upami aya unsur atau hal anu matang menarik atau tiasa dijantankeun digantengannya banyak amanah dicontohkeun abang asok naonnya bahasa Indonesia menggaris bawahi kudu namanya bahasa didongikeun seperti itu. Oke abah, seterusnya abdi teh penasaran perkawis judul-judul dongeng abah. Abah emang teu apa sabaraha dongeng anu didongengkeun ku abah judul. Teu aya catatan pasti. Kapungkurna nya lepatna teu dicatet gitu. Namun ya kawitan bisa ngadongeng ieu mah terus terang we ya. Kawitan ngadongeng kan naon ieu kudu didongengkeun teh. Ya harita kan zaman harita menuju di Bandung, urang leuwih ka Cikapundung kan kapungkur kubuk tilas. Ya kudongeng cadang teu aya bewara ka pengarang teh naon teh. Ya hiji waktos Mang Jaya didongkapan ku salah sabios sepuh yang harita teh naroskeun rumana mana yang teu ngenalkeun di mana dengan ieu mah cenah hoyong tepang we cenah gitu. Tapi akhirna teh kumaha? Akhirna teh andina teh nyebatkeun kieu nya tukang dongeng we nu raos macamnya. Akhirna
ngarang nama aja gitu. Ngapulung ngarita. Kayak di bapak tuh sana si orang almarhum Pak Soekarno. Oh, pokoknya Al-Fatihah sama Pak Soekarno. Anjuna nu ngajar terinyo ka mangge di harita. Aing teh malipang batur. Maya di harita seur apa cuma sampai seur Jaya hubungan sareng pengarang terikat ayah mohon jadi nanti harus nama si pengarang langkung support gitu nya ngedukung memang dia serius gitu. Ya dia terasa berkembang. Ngawitan bisa ngadongeng udah biasa model jika langsung soal hukuman bertahap dan itu dia terus masalah-masalah dongeng. Nah, Abah saja BP tadi pengarang support terus Abah langsung lancar kamu ngadongeng jantan prosedur nanti ada prosedur khusus berarti pengarang atau pengarang selalu juru dongeng upami karya tulisnya yang dibacakan ke Abah. Atas nama ngawitan pisan kan ngabantu tina buku-buku saya karangan saya dan karangan saya tangkai biasa di potret gitu naskah terus kumaha buku naon bae mah aya maki seueur pengarang-pengarang lami-lami makin kali mah dan aya kapugueur mah tina buku terus kita lami-lami pengarang ada rekam naskah tina buku khusus anu ngalupikeun anjeunna cetakan stensilan cetak anjeunna petik kitu nya terus dipindutkeun zaman kabugur gaya fotokopi gaya mengetik sabaraha lembar misalnya anjeunna teh pengiji panggil pengiji terus ikatanana ya gitu ada ayam per aya anu per bulan aya anu per episode buku. Abah masih embut ke Abah nami-nami pengarang anu kantos dibacakan dongeng ku Abah. Kawitan pisan Bapak Kak Soekarno. Ayeuna dia angkat di YouTube. Di official. Judulna teh? Aya anu kawitan pisan nyata Sirot Jalma Gali. Sirot Jalma Gali. Eta seueur karena seueur. Kayak saudara rekaman atau saudara aya Bapak Tatang KS ya. Anu bang antara terasa Bapak KS. Batang KS mah terasa-terasaan ngidul jika ngadamel buku anu udah dicetak. Dan dikidulkeun Jaya dibacakeun Vina biasa. Uyus eta aya per bulan aya per episode. Oke aya pengarang-pengarang sanes anu full banget ieu mah kaum Jaya we cenah mah tos teh ngadu-adu diselesaikeun ya. Abah pengarang anu kantos dibacakeun dongeng ku Abah duka ieu masih jumeneng apa kieu? Aya nu masih kena jumeneng aya saperti Kileksa. Masih jumeneng mah aya pemancana bade. Kileksa. Masih jumeneng masih kontak-kontakan di kayeuna. Masih kontak-kontakan. Itu manjang teh Mas. Dulu lagi memanjang gitu. Terus saya anu modest perusahaan Merdeka Permana. Hanya khusus carios teh nyarioskeun perkalis masalah-masalah nu aya patulapan kalina sareng bisnis. Sanes bisnis. Masalah ieu sejarah. Tapi sanes sejarah. Lalu itu. Namun carios diwuyukeun sareng kondisi harita. Seperti saya carios Pajajaran kasih silang. Pajajaran silang. Abah teh jantan penasaran ya pemirsa margi Abah teh ngadongeng teh kalintang saena upami pemirsa kantos ngupingkeun dongeng Mang Jaya urang teh bakal dicandak asup karena suasana si jalan carita gitu nya upami suara istri aya suara istri upami suara budak jalan
kan suara jawara, suara begal gitu ya, suara juragan atau nanti memak gitu. Abah memang luar biasa tiasa nempatkan kumaha karakter, jangan berarti tiasa membedakan karakter A, karakter B gitu. Nah, ayo natasin ke Abah kumaha sih Bang teknik ngadongin anak saya itu sapatos kumaha Bang? Mungkin mah itu mah bakat gue deh. Bakat kudu. Pemicu mutu apa? Ya ada itu biayaan keluarga. Biar keluarga. Abah upami serta acara kamar, Abah aya proses latihan dulu atau apa? Teu aya. Jangan eta mah mengalir. Mengalir. Tadi aku mau pergi. Kumaha mun. Menuju pusing para pusing ya saya. Mohon. Berarti suara-suara anu ditimbulkeun ge laras-laras spontanitas. Luar biasa pemirsa. Mangga hubungin lah dongeng Mang Jayanya di hubungan masing-masing tangkos bakal buat. Abang kan ayeuna tos sekian puluh tahun ngandongeng Sunda teras atos teras sampai ka Kampung. Nah, gaduh tebah regenerasi di Kulawardi akan murid Abah atau apa? Kanggo neraskeun salaku juru dongeng gitu. Kantor namun dari biaya hasil. Salami manggil masih ayah. Oh. Ya kan nyobi dongeng. Tuh gitu jadi sesak gitu. Kesulitan cuma itu. Tapi insya Allah kepayungan seueur di YouTube terus seueur. Bang Jai harus viral di YouTube dan di monitor ternyata sok channel saya kita dongeng macam-macam dan modal ini yang kita baca. Jadi terus kita baca terus baca menjiwai naskah karakter sejatinya mencari karakter biasa narasumber di mana-mana. Nah, di wayang, nah, tina naon, kita biasa dikumpul gitu. Abah, upami misal upami gimana emang ya? Upami salah satu espannya tuh hayang diajar dongeng, kita biasa terabah. Hayang ngimbangan minimal upami sami papak moal, biasa rupinanya minimal ngimbangan karena salah biasa itu. Abah, kira-kira Tegera diajar, tegera kamarnya diajar nyaliran biasa. Latihannya lira. Latihannya itu olah vokalnya lira ya. Laras saya soal Abah bakatnya nyala. Bakat. Kulantara bidorongku. Oh yo. Butuh gitu. Serius gitu. Lamun teh ieu anak pemajikan wadah gitu. Berarti udah ada motivasi lah gitu namanya. Eta. Mun upami Abah mah bakat kubutuh sama teh udah disami bang bakat kubutuh gitu ya. Oke Abah, kata resep abdi anu kacida panasaranan nyata ngeunaan penghargaan pangintennya pamirsa oge penasaran perkawis penghargaan anu parantos ditampi ku Abah. Salami ieu Abah, magi Abah kan atos kami pisan janten juru dongeng. Piraku gitu pihak pamarentah akan lembaga penyiaran untuk ngalir ke Abah. Makanya Abah teh laras-laras ngamulai bahasa Sunda gitu Pak. Ngawitan bisa dari penghargaan Alita memang didongeng oke masih didongeng sok sering kadang-kadang kalau manggaya ngadugikeun ka masyarakat umat taat ke pemerintah misalnya bayar pajak nah eta estuni eta kalau arti manggaya gaya bayar kan ayeuna pemerintah Kabupaten Kuningan masih penghargaan di Bupati Kabupaten Kuningan. Eta atas jasa-jasanya turut serta menyebarluaskan program pembangunan. Itu dia garisnya. Dia tahun 1180 hiji. Pas kayaknya penghargaan. Yuswa seberapa berarti Abah? Ya, kami dia kan tahun 45 8 hiji seberapa? 30-an. Genap. 30 tahun. Umur 30 tahun kayaknya penghargaan di Bupati. Yuswa 30 tahun kayaknya penghargaan. Terus terus dari penghargaan. Terus tahun 2017 kayaknya lifetime achievement di KPID Jawa Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Barat,
kelasnya Jawa Barat. Kelasnya. Bisa Jawa Barat bisa urang. Mohon, apa buku? Mohon. Di bagian penyiaran radio Tahun? 2017. 2017. Oh, 2017. 2017. Upami di bagian televisinya Cepopong. Cepopong ini ya Ibu Oce. Nah, inilah sarang sama dia kayak penghargaan. Jantan nama kayak penghargaan teh Abah sarang Cepopong. Selamat kita tahun 2017 di KPI Jawa Barat bisa ngapain Bu Wakil Gubernur Pak Deddy Mizwar. Dari Kante. Tempatnya di Bandung. Terus ayah komunitas Wargi Kuningan di tahun 2018 masih hari di award kemaknya. Baktos ayah KWK Award. Oh, mohon. Jadi ini dia teh komunitas Wargi Kuningan judulnya Pelestari Bahasa Sunda. Pelestari Bahasa Sunda. Pelestari Bahasa Sunda. Terus tahun 2007 ya anugerah budaya di Dewan Kebudayaan Jawa Barat atau nanti Kota Kuningan? Kota Kuningan anu mana upami di Kabupaten Kuningan nama nyata di Bupati Kabupaten Kuningan pelestari bahasa dan sastra Sunda melalui cerita lisan. Terus dari ayah piagam penghargaan tahun 2020 kan sebagai pegiat literasi dalam mendukung Kuningan Bercahaya, belajar dan membaca sepanjang ayat di Bupati Kabupaten. Sekisan pemirsa penghargaan antara pangajian atau parantos ditamping ku Abah salaku juru dongeng antara orang sebat tokoh inspiratif Jawa Barat margi Abah parantos puluhan tahun ngajemantaratun bahasa Sunda ngalakungan siaran-siaran radio teras dina olahraga poe bahasa Indonesia internasional kayu urang sami-sami masihan penghargaan ti urang salaku pendengar salaku pamirsa anu ngadangkeun dongeng Sunda irehna dina poe bahasa Indonesia internasional ieu Abah parantos langkung ti payun ngajumantarakeun ngawanohkeun bahasa Sunda pambalarea urang salaku nolongan atanapi salaku pamirsa kalintang kainspirasina pamintan ku Abah parantos ti kapungkur nya tur milosea bahasa Sunda. Abah dina raraga poe bahasa Indonesia internasional ieu simkuring khususna salam pamirsa pamintan nyanggakeun salam pangilujeng salam pangajian anu saluruh kanggo Abah anu nuhun pisan parantos ngainspirasian masyarakat Jawa Barat khususna dina bidang literasi, dina bidang bahasa Sunda, dina bidang dongeng Sunda anu kacida saena. Abah, dongeng-dongeng Abah teh disebatna dongeng enteng mangjaya. Mohon. Aya asana teh Bang, naha dongeng-dongeng teh disebat dongeng enteng. Kemarin ya ngadongengna biasa-biasa gitu ya. Memang itu perjuangan gitu kan. Tapi kan di anu ngadangukeun teh di kondisi santai gitu. Jadi jangan tong repot-repotin gitu kan. Sambil naon mana. Jangan hiburan mah ya. Hiburan sambil naon gitu. Udah ria teuing. Waduh, udah ngaco gitu. Sambil lalu gitu. Dangukeun gitu. Akhirnya ada pengen gitu. Upami di piluran mah simkuring kantos ngadamu gitu nya mah di sepuh-sepuh bari nyamu pas sore gitu nya mah nya bari ngadawung bari kumaha gitu pada melaksanakan beda mah hiburan alaksanakeun itu udah macam baru seueur daliang pisan gitu nya jadi dongeng ente tah nya aku lagi nyabit dongeng ente simkuring ayeuna parantos nyempeng ieu aya surat pencatatan ciptaan. Parantos kacatat oge anu jenis ciptana karena karya rekaman suara atau bunyi judul ciptana dongeng enteng Mang Jaya. Janten sanes salawora ieu Mang Jaya teh nya
Asasi Manusia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, disahkan di Nakating Sabaya bah 8 Januari 2021. Jantan parantos aya catatan hakika yang Alhamdulillah. Jantan kekenging namanya macam-macam dia ke abah di atas aya hakika. Ai kapung depan saya di YouTube ge. Aya dongeng Mang Jaya. Anu di Mang Jaya teh teu maes teh apa sama teu terang mah aya kapung kumaha carana. Si orang nunggu pinawe siaran di radio karena direkam jebur di apa itu. Saya nama biasa di atas aya undang-undangna atas kacatat dina hati. Gitunya banyak alhamdulillah mudah-mudahan ieu jantan kasayang mah sadayana mangge anu namina plagiat teh memang dipahit bisa. Nah, supados ayeuna kasono pamirsa teh kaubaran gitunya. Cobi abah aya bahasa-bahasa khas ke abah nalika nuju ngadongeng. Biasana ngadongeng. Nuhun. Maksud bahas saja maksud. Upamina aya diulang-ulang gitu ya. Oh, gitu. Mangan. Kocap hiji tempat anu kalintang endana. Hiji tempat jauh kan itu jauh kan ieu. Namun dia tempat teh aya hiji kulawarga nyaeta sepuh anu kos kalintang sepuhna minangka jadi aki-aki jeung bini-bini. Kenaon aing sia? Ya keur ieu aing mah. Waktos nase. Waktos nase episode pemirsa kuduna ku ditutupna waktos nase episode abah atau episode Mang Jaya rutina aya oge simkuring ngobrol santai sareng abah tapi satacan dikupas aya patarus terakhir ya kanggo abah. Bah aya kesan atau hal aya hal anu yang didugikeun teu kanggo fans berat abah atau pemirsa di bumi. Naonnya anu didugikeun mah atas nama hatur nuhun upami dicinta dongeng ai siaran di radio masih keras sok sanaos dongengna dongeng laki namun tetap mata pokok untosna we diangkat di YouTube oke di Mang Jaya Official di Mang Jaya Official alhamdulillah sambutan di mitra saya oke sekarang saya kamu berkata ada mungkin jantan kata-kata nostalgia. Jantan ulang kembali dengan. Kalau tos-tos jangan terkumpul. Itu jantan. Nah, pamirsa sono karena siaran radio Dongeng Mang Jaya. Ayeuna oge masih biasa dihubungkeun ya Bang ya di channel YouTube-na bah Mang Jaya Official. Mang Jaya Official. Kami di radio siaran di radio Kuningan di Kasih 5 FM. Tiap jam 3 sekarang tiap jam 8 wengi. Sabu 8 wengi. Oke. Sama Kuningan Unggul. Kuningan Unggul. Tapi Ciamis Dugi. Garut Tasiknya apa ya sama nih? Tasik ke Panggungan biasa ke antar gunung-gunung biasa. Terus kapal Iwetan saya ke Brebes. Ini Brebes ya kurang Sunda. Kan biasa nato Sunda ada Brebes. Masyarakat Sunda sih di Brebes. Ukami yang langkung gampil pangintannya anu di luar kota biasa langsung cek wa YouTube Mang Jaya Official. Pemirsa kumargi tadi podcast paham saya apa kumaha podcast nase. Nah, begituna simpul oge bakal mungkas obrolan di ieu sareng Abah. Mudah-mudahan kapalin urang biasa tepang deui ngobrol anu langkung seueur perkawis Abah perkawis dongeng-dongengna perkawis inspirasi-inspirasina sareng sajabina. Hatur nuhun parantos manco salami sababaraha waktos ka pengker sikuring berhayati mayang arum sareng Abah Jaya atanapi anu katelah Mang Jaya amit mundur amit mungkur hapunten samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun pisan Abah. Sami-sami.